Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya wilujeng tepang deui di channel iHeartStyle ya. Dina deukeut ya urang ngabahas ngeunaan dongeng babad. Ya. Tong jauh-jauh ngeunaan Cirebon bae nu aya di wilayah Cirebon. Insyaallah nu basi pedar ngeunaan babad Majalengka sadaya ya. Kocapkeun di Majalengka ayeuna baheula pernah ngadeg tilu kerajaan Hindu. Nu kahiji nyata kerajaan Raja Galuh anu dipimpin ku Pangeran Sakraningrat. Anu kadua nyata kerajaan Talaga anu dipimpin ku Pucuk Umun. Jeung nu katilu nyata kerajaan Sindang Kasih anu dipimpin ku Nyi Rambut Kasih. Ratu anu kawentar gede wibawana, geulis kawanti-wanti ya, sarta jadi panutan sakabeh rakyat harita. Kocapkeun harita wilayah kakawasaan Nyi Rambut Kasih teh masih sabagian mangrupa leuweung geledegan. Aya hiji salah saji tangkal nu disebut tangkal Maja ya, di wilayah kakuasaan Nyi Rambut Kasih teh. Kocap di negara sejen anu mangrupa tatanggana ngadeg hiji kerajaan Islam anu dipimpin ku Kiai Kamasur nu jenengan Syekh Sarip Hidayatullah atanapi anu Kamasur oge disebut Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati harita manggil utusan ya, pikeun diutus neangan ubar kusawab harita teh keur aya kajadian anu ngahebohkeun nyata sumebarna hiji kasakit ya di daerah Cirebon nepi ka loba jalma-jalma nu katarap eta panyakit ya, malah aya nepi ka henteuna atau maot. Nah, eta ngaran penyakitnya eta penyakit malaria. Ya akhirna eta utusan teh ku Kangjeng Sunan Gunung Jati ya, diutus pikeun neangan eta tangkal anu bisa atau buah anu bisa ngubaran para rahayat. Nah, nu namina tangkal Maja teh. Eta utusan teh jenenganana anu kahiji nyata Pangeran Muhammad sareng nu kadua nyata Siti Armilah. Akhirnya Kangjeng Raja manggil eta utusan. Hai Pangeran Muhammad, anjeun ayeuna kukula diutus pikeun neangan tangkal atau buah Maja. Sabab di negara urang keur aya hiji musibah wabah ngaranna malaria. Kitu deui anjeun Siti Armilah kukula diutus pikeun neangan eta buah Maja teh. Kade omat jadi tuh kudu wanti-wanti, kudu bisa jaga etika. Kitu pesan anu ditepikeun ku Sunan Gunung Jati. Kocapkeun anu dua urang teh indit we ka hiji tempat nyata nu neulah daerah nu loba tangkal Majana teh. Manehna asup ka hiji leuweung geledegan. Tapi kanyahoan ku Nyi Rambut Kasih anu ngawasa eta daerah. Lantaran eta utusan ti Cirebon teh datangna ka Maja henteu permisi heula, akhirna Nyi Rambut Kasih ngarasa teu sukaeun sabab wilayahna diranjah tanpa permisi. Akhirna anjeunna Nyi Rambut Kasih langsung ngawatek ajian. Dadak sakala eta daerah anu tadina leuweung geledegan teh leungit sapadarita. Akhirna eta utusan Cirebon langsung bingung ya, bari nyebut Majana Lengka, Majana Langka, Majane Langka. Nalah we eta daerah teh jadi Majalengka. Anu hartina Maja teh tangkal atau bubuahan pikeun obat teh ya. Langka itu hartina nyaeta eueuh. Sanajan Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah teu manggihan eta buah teh, maranehna teu langsung mulang ka Cirebon tapi dumuk di eta daerah ya, nu katalahna daerah Margatapa ya. Siti Armilah usaha satekah pola pikeun ngislamkeun eta daerah kitu deui Pangeran Muhammad ya. Nu alhasil eta daerah teh geus loba diislamkeun ku Siti Armilah jeung Pangeran Muhammad ya. Siti Armilah langsung neangan Nyi Rambut Kasih, sabab Nyi Rambut Kasih can bae daek diajak ngagem agama Islam. Kumaha kocapkeun Nyi Rambut Kasih ya, sabada diteangan ku Nyi Siti Armilah anjeunna ngadadak ilang musnah ya. Anjeunna tetep dina angkeuhan
dan agamana nu paling bener cek manehna ya. Jadi henteu robah agama sabada ditinggalkeun eta daerah ku Ratuna nyata Nyi Rambut Kasih ya. Eta wilayah teh jadi wilayah kekuasaan Cirebon. Akhirna eta daerah teh dingaranan wae Majalengka ya. Eta nu jadi tatapakan Perda Kabupaten Majalengka netepkeun yen ya ayana kecap Majalengka teh dumasar kana ayana Kerajaan Sindang Kasih anu dipimpin ku Nyi Rambut Kasih. Majalengka teh asalna tina dua kecap nyaeta Maja jeung Lengka ya. Maja hartina ngaran bubuahan, sedangkan Lengka tina langka hartina eueuh. Eta duanana tina bahasa Cirebon ya. Jadi wenalah Majalengka. Lamun ditilik tina umurna tahun 2020 Majalengka teh keur ulang tahun anu ka 530. Tina umurna bisa dicendekeun yen Majalengka teh lahir dina tahun 1480. Jadi geus 530 tahun. Lamun dihitung nepi ka ayeuna tahun 2020. Para siswa sadaya, mangga urang lajengkeun kanu unsur-unsur intrinsik nu aya dina dongeng ya. Hampir sami jeung unsur-unsur seperti lagu kamari ya, kawi ya, jeung nu sanesna ya. Unsur intrinsik dina dongeng sadayana aya 5 ya. Nyata nu kahiji tema, nu kadua galur, anu katilu setting, anu kaopat tokoh, jeung nu kalima amanat. Ya, jadi aya 5 ya, tong hilap ya. Ana orang pedar anu kahiji ngeunaan tema. Lamun tadi di tengah-tengah tina carita, dina carita Babad Majalengka aya kecap majane langka, majane langka. Hartina tangkal majana atau buah majana eueuh, tangkal buah majana eueuh. Jadi digabung we maja jeung lengka. Eta makna tersurat. Makna tersurat tina eta dongeng. Yen asal kecap Majalengka teh tina majane langka. Ya. Sedangkan kecap asal usul Majalengka eta makna yang tersirat. Hartina tema dina eta babad teh nyaeta ngeunaan asal usul Majalengka. Jadi eta temana. Anu kadua galur. Galur teh jalan carita, runtuyan carita. Aya 3 runtuyan carita teh biasana. Aya nu kahiji aya galur maju, nu kadua galur flashback mundur, nu katilu campuran. Nah, dina carita tadi teu aya saeutik oge nu dicarioskeun alurna flashback. Misalna flashback kieu ya. Pangeran Muhammad nyaritakeun lalampahanana ka Sunan Gunung Jati salila di Majalengka. Lamun di dinya dicaritakeun ngadongeng misalnya, nah eta berarti alur seperti itu teh flashback. Nah, dina tadi carita mah teu disebatkeun kitu ya. Tapi mungkin dina runtuyan atau kutipan sanesna aya di flashbackna ya. Kalosan dinu tadi Bapak dongengkeun teu aya alur flashback atau mundur ya. Terus salalengna eta setting ya, latar tempat. Jadi latar tempat tadi jelas ya, aya kecap Raja Galuh, berarti kerajaan Raja Galuh. Kedua, aya Cirebon, berarti Cirebon. Katilu daerah Sindang Kasih, kerajaan Sindang Kasih ya. Terus aya Talaga, kerajaan Talaga anu dipimpin ku Pangeran Ulun teh ya. Eta ngeunaan setting. Jadi aya 4 tempatnya, kahiji Cirebon, kedua daerah Talaga, katilu daerah Raja Galuh, kaopat daerah Sindang Kasih atau kerajaan Sindang Kasih ya. Salajengna aya disebat tokoh ya. Tokoh di dia aya 4 tokoh ya anu ngalalakon ya. Ditambih ku Sunan Gunung Jati mungkin aya genep ya. Nu kahiji Sunan Gunung Jati, nu kadua Pangeran Muhammad, anu katilu Siti Armilah, anu kaopat nyaeta Pangeran Ulun, anu kalima nyaeta Raja Pangeran Cakraningrat anu ngarajaan Raja Galuh, anu kagenep terakhir nyaeta Nyi Rambut Kasih ya. Anu jadi pemeran utama di dia nyata Nyi Rambut Kasih anu ngarajaan daerah Sindang Kasih eta ngeunaan palakuna ya. Nah, penokohanna kumaha karakter tokoh dininya disebatkeun karakter tokoh diantaranya Nyi Rambut Kasih kan berwibawa ya.
jadi dipikaresep ku rahayatna hartina mimpin negara teh memang bener-bener adil gitu ya. Nah, salajengna kumaha Pangeran Muhammad saya tokoh eta ge ya saja niatna hade nyata nyebarkan agama Islam kitu ge Siti Armila ngan hanjaka dina ya diceritakeun dua tokoh eta teh henteu permisi heula rek asup ka hiji daerah. Nah ini nu jadi panyabab tokoh teh teu bisa misalkeun nyirabut ka kasih ya eta tokoh Sunan Gunung Jati tos kamasur ya tokoh anu sae hate ya tapi kan anjeunna memang indit oge kan ngawanti-wanti supaya lamun indit ka hiji negara teh kudu make etika ya salajengna aya disebut amanat. Nah amanat di dieu jadi lamun urang datang ke hiji tempat ya urang kudu minta izin ya. Contohnya tadi Pangeran Muhammad jeung Siti Armila harus nama nyukeun izin ka Sindang Kasih, Nyirambut Kasih nu ngawasa eta daerah mungkin lamun harita kajadian anak Nyirambut Kasih dipenta izin sigana meureun leuwih ka ayeuna Nyirambut Kasih teh kacaritakeunana asup Islam eta mung pendapat ti Bapak salaku narasumber tina ieu caritana meureun kitu wae kuduna nya. Nah kaita jadi keur hidup pamana misalnya lamun hidup datang ke hiji daerah nganjak ke hiji daerah anu anyar keur hidup ya kan bisa aya laporan ke RT, laporan ke RW, laporan ke desa salah sahiji bagian anu kudu kurang ulah di lengkahan eta daerah teh supaya orang bisa hidup bumbetah ya pan aya paribasa di mana bumi dipijak di situ langit dijung. Nah inilah yang menjadi amanat dari cerita tersebut. Nah sigana ngan sakitu pedaranti Bapak tadi ngeunaan dongeng babad ya. Oke mungkin aya tugas anu kedah dikerjakeun. Nah Bapak biasana nganggo link ya format Google Form. Oke tingali di deskripsi ya. Di deskripsi aya soal ya mangga engke buka eta soal teh. Mung sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.